Jibu wajib naon antajhada yen juhud jalma pihi dina kul mana. Payajibu mangka wajib naon antajhada yen juhud anjeun piha dina ieu piha di ieu mar'ah. Wakhtaro jeung milih anjeun tarkan nikahi kana ninggalkeun nikah. Watruk minal azwaji man masa'adat bi ta'atin wakhtar uzuban fadila. Tinggalkeun rabi nu teu mawa kabagjaan. Tinggalkeun rabi nu teu mawa kabagjaan. Na taat ka Allah pek milih lagas heula. Na taat ka Allah pek milih lagas heula. Watruk minal azwaji mimma sa'adat bi ta'atin wakhtar uzuban fadila. Ninggalkeun rabi nu teu mawa kabagjaan. Na taat ka Allah pek milih lagas heula. Yani watruk ayyuhal murid al mar'atal lati tusa'id fi ta'atillahi hala kauniha minal azwaj. Ari sakirana ngurangan kana ibadah ngajauhkeun ti Allah rek babaturan komo kabogoh pamajikan sekalipun tinggalkeun halusna. Lamun rek kawin teu jadi kawinna gitu. Jadi di mana urang rek nentukeun oh bener teu ieu urang teh rek kawin jeung si eta. Tingali we dohirna gitu. Da urang mah bisa ngahukumanana eta fahkum bidoahir wala tahkum bisaroir. Nu nampak katingali ka kuping jeung katawis ku urang eta nu dihukuman ku urang. Oh geuningan salila babarengan teh nepi ka ayeuna meh kawin urang teh kalah leuwih jauh kana ibadah. Kalah leuwih loba kana maksiat berarti lain pialuseun ceuk dohir. Ternyata ku babarengan teh jadi naik taatna jadi leuwih alus dina ibadahna berarti eta pialuseun keur di kawinna. Pas geus jadi pamajikan kakara nampak sifat aslina maka urang di mana manggih pasangan seperti kitu ari awewe ngaranna ge tulang rusuk mah eueuh anu lempeng kabeh oge bengkok.
lamun dipaksa dilempengkeun kalah potong. Makana siapkeun sifat sobarna da geus kawin ayeuna. Tuluy urang ajak babarengan dina taat jeung ibadah ka Allah. Ari geus kagok ngahiji. Dan ieu mah lamun acan kawin tuluy dohirna ku urang geus bisa kapunten berarti urang ge bisa nyimpulkeun bener atawa henteu ieu pipasangan urang teh. Wahtar uzuban wa watarkun nikah. Lamun nampak mah pi aweunana geus mending keneh jadi jomblo gitu. Meureun jigana mang muslim ge kitu. Eueuh nu kapake. Eueuh nu bisa nandingan kana ibadahna meureun jigana teh. Betah keneh sorangan ibadah. Padahal mun dipikir balik mah ente duha unggal poe bari jomblo. Ayeuna urang duha unggal poe bari geus kawin. Alus keneh ibadah geus kawin daripada ibadah memeh kawin. Aya dosa anu teu kakiparatan kecuali ku ibadah dina rumah tangga. Wadzalika li anna kullama yusgilu kanillahi yajibu an tazhadapi. Pokona naon wae rupa perkara nu mantak nungkulkeun jauh ti Gusti Allah wajib ditebihan. Teu misti awewe wae barang sekalipun ari mantak ngajauhkeun jeung Allah mah sarua kudu ditinggalkeun. Wafham jeung kudu merengar wafham jeung kudu ngarti anjeun qaulahu kana cariosan musannif masa adat lapad masa adat dina bait watruk minal ajwajiman masa adat annaha sanyana ieu mar'ah in sa'adat lamun nulungan ieu mar'ah ala taati rahmani kana taat kanu maha rahman pala yutlabu mangka teu disuprih naon tarkuha ninggalkeun ieu mar'ah. Ari geus puguh mah soleha jadi mawa urang leuwih alus buru-buru ulah bingkeng. Wahwa sareng ari ieu hukum kadzalika eta nya kitu deui sapertikeun tusai layut labu tarkuha li annal mar'ata karna sanyana ari istri as-solihata anu solihah al muwafiqata nu ngakuran aunun eta jadi penolong ala taati kana taat. Qala ngandika sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ari sajalma rozaqo man ari saha ulah make jalma roza man ari saha rozaqo nu ngarizkian hukaman sallallahu Gusti Allah imro'atan kahiji istri solihatan nu solih faqad aana mangkanya tatos nulungan Allah hukaman ala satri dinihi kana satengah agamana dibere awe solehah nulungan satengahna agama
Bahwa ngariwayatkeun kana hadis Al Hakim Imam Hakim waswaha sareng nyohehkeun Imam Hakim hu kana ieu hadis. Wa qala sareng nyarios sa Abu Sulaiman Ad-Darani az-zaujatu ari pamajikan as-solihatu anu solih laisat eta lain ieu zaujah minad dunya eta ti bagian dunya painaha mangka sanyana ieu zaujah tafrugu eta ngajurungkeun ka anjeun tafrugu eta ngajurungkeun zaujah ka anjeun lil akhirati ka akhirat. Walam jeung kudu nyaho anjeun rohima bakal mikawelas ka anjeun sallo Gusti Allah annal khilafa sanyana perbedaan fi kaunin nikahi dina kabuktianana nikah afdolu eta leuwih utama autarkuhu atawa tinggalna ieu nikah ari tinggalna ieu nikah afdolu eta leuwih utama masyhurun eta kamasyhur bainal ulama'i antara para ulama aya nu leuwih afdol ku kawin aya nu leuwih afdol teu kawin-kawin. Pamadhabul Imam Syafi'i mangka ari madhab Imam Syafi'i radhiyallahu an annal uzuba sanyana lalagasan wal muradu jeung ari nu dimaksud bihi ku uzub at-takhalli eta nyepikeun linawafili kana pirang-pirang pasunatan afdolu eta leuwih utama lianan nikah karena sanyana ari nikah indahu disandingeun ieu Imam Syafi'i minal mubahati eta tina pirang-pirang perkara mubah la minal ibadati lain tina pirang-pirang warna ibadah. Imam Syafi'i mah alus kene teu kawin lamun bukti goreng pasanganana sebab ari nikah teh perkara mubah cek Imam Syafi'i ari perkara mubah jiga dahar niat alus kabawa alus niat goreng kabawa goreng makana sok di kuatan meme kawin teh niatan ibadah sebab ari kawin mah ibadah anu panjang-panjang kumaha cek Imam nu sejen wa madhabul imami Abi Hanifah sareng ari madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu an cek Imam Abu Hanifah mah an nikahu afdalu an nikahu ari kawin afdalu eta leuwih utama li annahu karna sayana nikah ingdahu disandingeun Imam Abi Hanifah minal ibadati eta tina pirang-pirang warna ibadah lima karena perkara pihi anu tetep dina ieu nikah min taksirin nasli tina ngalobakeun turunan al matlubi nu disupri cek Imam Abi Hanifah mah afdol kene kawin sabab eta mangrupakeun warna ibadah cirina ku kawinna diniatan ngalobakeun umat Rasul wa qala sareng nyarios Imam Ghazali fil Ihya'i dina kitab Ihya Ulumuddin al hukmu ari ngahukuman ala syakhsin kajalma
bi annal abdola kana sanyana nu leuwih utama lahu pikeun saos an nikahu eta nikah awil uzubatu atawa lalagasan mutlakon barina mutlak usurun eta pendapat anu kurang balman balik tari saha jalma intapats anu eueuh fi haqqihi dina hakna eman naon afatun nikahi panca bahaya nikah biangkana ku yen bukti lahu pikeun man naon malu halalin harta nu halal wa huwa sareng ari ieu eman teh taikun eta nu mikahaya ilan nikahi kana nikah walaisa jeung lain ieu eman teh bikosirin eta nu gagabah anil qiyami tina ngadegkeun bi huquqihinna kana pirang-pirang hakna nikah kana hakna pirang-pirang nisa punten jaujah wasobru jeung sobar ala akhlaqihinna kana pirang-pirang akhlakna nisa wala yusgilu jeung teu nungkulkeun ieu nikah hu ka jalma anillahi cul ti Gusti Allah wajtama'at jeung narima kumpul pihi di jalma naon fawaiduhu pirang-pirang faidah nikah mintah silil waladi nyatana tina ngahasilkeun budak wa kasri syahwati jeung meupeskeun pirang-pirang syahwat wa godil basori jeung meureumkeun paningali ila ghairi dalika nepi ka salianti nu dicarioskeun mimma nyatana tina perkara zakaronu nyarioskeun musannifu kana fala syakka mangka teu mangmang deui eta tetep istihbabihi dina nyuprih sunatna nikah lahu pikeun man waman jeung ari sajalma intapat anu eueuh pihi di eman naon pawaidun nikahi pirang-pirang paidah nikah wajtamaat jeung narima kumpul pihi di eman naon afatuhu panca bahaya nikah fal uzubatu mangka ari lagas nyorangan lahu pikeun man afdalu eta leuwih utama lamun nampak alusna buru-buru lamun kalah loba gorengna mending ulah kumayeuna mah goreng aya alus aya wa inni jetama ajeng lamun nalima kumpul naon al amroni dua urusan dua perkara alusna aya gorengna aya fa in golaba ala zoni fa in golaba mangka lamun ngalindi ala zoni kana sangkaan naon rajhanu ahadihima unggul salah sahiji ieu amron hakama tangah hukuman jalma bihi kalawan ieu ahad intaha beres kaul Imam Ghazali Kola nyarios Subki Imam Subki wa inistawa lamun sarwa gorengna 5 alusna 5 pas salamatu mangka ari salamet fil uzubati eta dina lalagasan intaha rengse kaul Imam Subki wa ukiya sareng dihikayatkeun anil imami Abi Hanifah katampi Imam Abi Hanifah
wa Ahmad sareng Imam Ahmad wa Dawud sareng Imam Dawud naon wujubun nikahi wajibna nikah bima dina perkara idza khofa di mana sieun jalma azina kana zina lamun sieun tiba kana zina mah wajib nikahna oge lain sunat deui lain mubah deui walai jeung netepan kana ieu kaul sajamaatun walai jeung eta netepan kana ieu kaul jamaatun ari jamaah min ashabi Syafi'i ti ashabna Imam Syafi'i wa qala sareng nyarios Imam fil awarib dina kitab awarib inna hadat ta'arrud inna hadat ta'arrud sanyana ieu pabentrok pihakiman eta dina hakna jalma saro anu ngagolak naon tauqonuhu kahayangna jalma piroddin kana salamet biroddin kana ngabalikeun wasalamin jeung salamet likamalit taqwahu karena sampurna takwana jalma wa qahra hawahu wa qahra jeung maksa hawahu kana kahayangna jalma waila jeung lamun teu ta'arud papi ghairi hadar rajul mangkai tetep disalian ti ieu lalaki alladzi ariad ya khofu numikasieun rajul alaihi kana goer al fitnata kana fitnah yajibu ta wajib naon an nikah nikah fi hali tauqon dina tingkah mikahayang al mufrati anu banget wal khilafu jeung ari perbedaan al waqi'u anu tumiba bainal a'immati di antara pirang-pirang imam fi ghairi ta'iki eta di hakna jalma nu embung nu teu hayang nikah fi ghairi ta'iki eta di hakna jalma nu teu hayang nikah lisalamati dunya isolun arba'un gofrun lijahlil qaumi man'ukata jahala wa takuna min saibil anasi ayisa walisai binafsi kalil anasi bazila lisalamati dunya eta tetep pikeun kasalametan dunya isolun ari pirang-pirang tingkah arbaun anu opat gofrun tegesna ngahampura rijahlil qaumi kana bodona kaum man uka nyegah anjeun man uka sarta nyegah anjeun tajhala kana bodoh anjeun watakuna jeung bukti anjeun eta min saibil anasi ti pirang-pirang anu poho
ayisan eta anu pegat walisai binafsika jeung nelantarkeun diri anjeun lil anasi pirang-pirang anu poho badila eta anu masrahkeun lama kana samangsa bukti min lawazimi zuhdi tina mistina zuhud naon qot utom'i megatkeun sifat toma amatina perkara pi aidin nasi anu tetep dina pangawasa jalma wal badlu jeung ngerahkeun lahum pikeun ieu nas wakana jeung bukti ieu qot'un jeung badlun qot'ut tom'i jeung badul lahu eta min asbabi salamati tina sapalina pirang-pirang sabab salamat soroha ngajelaskeun musannif bihima kana qot'u jeung badlu wa bisa iri asbabi salamati jeung kana sasesana pirang-pirang sabab salamat faqala mangka nyarios musannif li salamatin kana lapad li salamatin ila akhir yani ngamaksud musannif li salamatin eta tetep pikeun salamet minad dunya tina dunya ai afatihat tegesna tina panca bahaya dunya wa syururi ahliha jeung tina goreng ahli dunya isolun ari pirang-pirang tingkah arbaun opat tingkah pikeun nyalametkeun tina panca bahaya dunya mana nu opat teh alulari nu kahiji eta ghafruka ngahampura anjeun li jahlil qaumi kana bodona kaum ae tazawazaka tegesna ngahampura anjeun anjahlihim tina bodona kaum wasatruka jeung ninggalkeun anjeun laum ka itu kaum wal muradu sareng ari nu dimaksud tazawuzuka eta ngahampura anjeun amma tina perkara ya qaunu tumiba ieu ma minhum ti tu kaum fi haqqika dina hak anjeun minal idai nyatana tina nganyanyeri annasyi'i anu poho minal jahli tina bodoh asaniatu ari nu kadua man uka eta nyegah anjeun antajahula kana yen ngabodokeun anjeun alaihim ka kaum ay antaqoa tegesna yen tumiba anjeun fi irdi ahadi dina kawirang hiji jalma minhum ti itu kaum bi antu addi ku yen nganyeri anjeun hu ka ieu ahad nu kahiji yang salamat dunia mah gede hampura ka batur jika doa sapalina nabi dina Al-Qur'an hapunten kaum fa innahu la sabab sanyana maraneh teh teu nyaho nu kadua ulah ngabodokeun batur ngabobodo batur nu katilu antakuna eta yen bukti anjeun ayisan eta anu pegat aikonitan tegesna anu putus asa min sababin
tina paparin, min saibin tina paparin, ay min atoil anasi tegesna tina paparin pirang-pirang manusia. Robiatu ari nu kaopatna antakuna eta yen bukti anjeun bazilan eta nu masrahkeun lahum ka kaum, saibaka kana paparin anjeun au ato aka atawa tegesna paparin anjeun. Nu katilu qonitan minas saibi putus asa tina paparin teu toma kitu, teu toma ka batur, teu nganyuprih kana pamere ti batur, salamet dunia. Nu terakhir masrahkeun kana paparin anjeun. Paidas takmalat mangka di mana sampurna pika di diri anjeun. Naon hazihil khisolu ieu pirang-pirang tingkah. Kunta tah bukti anjeun mahbuban eta nu dipika cinta. Indahum disandingeun kaum. Li anna min tajawuji. Li anna man gitu. Karena sanyana jalma tajawaza nu ngahampura man. Anjah lihim tina bodona kaum. Wa sobaro jeung sobar man ala azahum kana pilarana ieu kaum. Walam yujahil jeung teu ngabodokeun ieu man ala ahadin ka hiji jalma minhum ti ieu kaum. Wa isa jeung pegat ieu man mimma tina perkara fi aidihim nu aya dina pangawasa kaum. Wa badala jeung masrahkeun jalma makana perkara piyadihi anu tetep piyadaihi anu tetep dina pangawasa man lahum ka ieu kaum. Kana tah bukti man mahbuban eta nu dipika cinta indahum disandingeun kaum. Maskuron tur anu ditarima. Palayab guduna mangka teu bendu ieu kaum huka man. Walayu soluna jeung teu nganepikeun ieu kaum ilaihi ka man. Makruhan kana nu dipika ngewa. Payakunu mangka bukti man saliman eta nu salamet min idzaihim tina pilarana ieu kaum wa bugdihim jeung tina benduna ieu kaum. Waman jeung ari sajalma lam yakun eta nu teu bukti man kadzalika nya kitu deui arba'u khisolin pala buddha mangka mistilahu kaman min nizaihim tina maseaan ieu kaum wa mukhosomatihim jeung ngamusuhan ieu kaum. Payakunu mangka bukti man baghidon eta nu dipika bendu indahum disandingeun kaum. Wa hadzal baitani jeung ari ieu dua bait makhudani eta nu dicandak duanana. Min qauli Hatimil Asomi tina cariosan Hatim al Asom radhiyallahu an. Lil Imami Ahmad ka Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an. Lima karena perkara qala nu ngucap sal imamu imam lahu ka Hatim al Asom. Masalamatu ma eta naon? Assalamatu ari kasalametan.
minad dunya ti dunya ae tegesna ma eta naon asbabuha ari pirang-pirang sababna ieu salamet. Faqala mangka nyarios lahu ka ieu Ahmad sa Hatimun Imam Hatim, la taslamu teu salamet anjeun min hatina dunya hatta yakuna saingga bukti ingdaka disandingeun anjeun naon arba'u khisolin opat pirang-pirang tingkah. Antagfaro tegesna yen ngahampura anjeun lil qaumi ka kaum jahlahum kana bodona ieu kaum. Watamna'a jeung nyegah anjeun jahlaka kana ngabodokeun anjeun alhum ti kaum. Watabadzula jeung masrahkeun anjeun lahum ka kaum saibaka kana paparin anjeun. Watakuna jeung bukti anjeun min saibihim tina paparin ieu kaum ayisan eta anu putus atau pegat. Faida kunta mangka di mana bukti anjeun hakadat sapertos kitu salimta tah salamet anjeun mina dunya tina dunya. Saur Imam Hatim Al-Asom, opat tingkah anu bakal nyalametkeun anjeun di dunya. Hiji gede hampura kana kabodohan batur, dua nyegah ngabodokeun batur, tilu masrahkeun paparin anjeun bageuran teh naon nu aya dibikeun. Nu aya di batur teu disirikan. Watakunu min saibihim ayisan, ngajauhkeun sifat tomate. Lamun bukti opat rupa eta aya diri anjeun selalu Imam Hatim salimta minad dunya. Panas alu mangka nyuhunkeun kami Allah ka Gusti Allah ayu khaliqo kana yen ayu khaliqo kana yen nyiptakeun Allah na ka urang sadaya biha kalawan ieu arba'u khisolin wa bi ghairiha jeung kana lian arba'u khisolin minal ausofi nyatana tina pirang-pirang sifat alhamidati anu terpuji. Lisalamati dunya khisolun arba'un ghafrun lijahlil qaumi man ukata jahala pikeun salamet dunya pikeun salamet dunya eta opat perkara. Pikeun salamet dunya eta opat perkara. Kahiji gede hampura kapada kaula. Kahiji gede hampura kapada kaula. Masih keneh nu eta. Kadua anjeun ulah are milaraan. Kadua anjeun ulah are milaraan. Ucap tingkah lampah kapada kaula. Ucap tingkah lampah kapada kaula. Bait kadua watakunu min saibil unasi ayisa. Katilu ulah ngarep pamere makhluk.
Katilu ulah ngarep pamere makhluk toma hayang dibere batur salila-lila toma hayang dibere batur salila-lila. Hiji deui kaopat anjeun kudu berehan. Kaopat anjeun kudu berehan jeung teu miharep. Kaopat anjeun kudu berehan jeung teu miharep. Kaopat anjeun kudu berehan jeung teu miharep kana bales budi ti pada kaula. Kana bales budi ti pada kaula. Sabar. Lisalah mati dunya khisalun arbaun gufrun lijalil qaumi man'uka tajhala. Pikeun salamat dunya eta opat perkara. Kahiji gede hampura kepada kaula. Kadua anjeun ulah arek milaraan ucap tingkah lampah kepada kaula. Watakun min saibil unasi aisa walisai nafsi kalil unasi batila. Katilu ulah ngarep pamere makhluk tomaha yang dibere batur salilali. Kaopat anjeun kudu berehan jeung teu miharep kana bales budi ti pada kaula. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana